Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira. Allahumma ya dayyanu wa ya qawiyal ardu wa ya karim anta hfadhna man anzalna bil haqqi ya rahman wa ya rahim ya hanan ya manan ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kesehatan, kesempatan, nikmat iman sareng Islam ka urang sadayana. Dugi ka ayeuna urang tiasa patepang rarai dina acara imtihan santri Miftahul Huda Al Mubarak sareng imtihanana perdana ieu Bu, perdana imtihan Majelis Taklim Al Mubarak. Sholawat sinareng salam hayu urang curahkeun ka baginda alam nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, margina ka para sahabatna, para tabiin atba'ut tabiin, dugi ka urang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan kenging sapaatul udmati anjeuna, amin ya Allah ya Rabbal. Dina kesempatan ieu simkuring salaku panitia pelaksana hoyong ngahaturkeun rasa syukur anu saageng-agengna. Hatur nuhun kasakumna pihak anu parantos ngarojong ka ieu acara, boh doa tanagi atanapi materina emutanana sadayana. Dugi katiasa kalaksanakeun ieu acara kalayan sae. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngawales anu berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Simkuring sadar yen dina nyusun ieu acara seueur pisan kakirangan. Ku kituna simkuring nyuhunkeun hapunten anu saageng-agengna. Bilih mah aya anu kirang pas, mugia sagala kakirangan tiasa dihapunten. Bade dihapunten ibu-ibu, bapak-bapak, hatur nuhun. Hadirin rahimakumullah, acara imtihan santri nu ka-10 sareng imtihan Majelis Taklim anu perdana ieu anu bade dilaksanakeun ku urang sadayana sanes saukur ujian formal wungkul kanggo santri mah ieu teh. Ieu teh minangkana ajang pertanggungjawaban para santri saatos sataun kapengker ngajalani proses diajar ngaji sareng ngalatih diri di pasantren. Mugi janten bukti yen santri-santri urang parantos menang bekal ilmu, akhlak sareng kasabaran dina ngajalankeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Sanaos kitu urang sadayana kedah sadar yen imtihan atanapi evaluasi anu sajati teh lain dipayuneun AA sareng teteh hungkul, tapi imtihan anu sajati nyaeta dipayuneun Allah Subhanahu wa taala. Kumaha urang ngamalkeun ilmu anu tos dipimili ku urang dina kahirupan sapopoe, boh di masyarakat, boh di keluargina. Ku ayana ieu acara mugia janten motivasi pikeun urang sadayana, utamina para santri pikeun ngalaksanakeun ilmu anu tos diajar. Ulah ngan ukur cekap ku ngapalkeun, tapi kedah diresapi tur diamalkeun. Salajengna simkuring bade macakeun heula hasil keputusan musabakoh imtihan tahun 1446 Hijriah
atau tahun 2025 Masehi. Surat keputusan Dewan Juri mengenai juara-juara imtihan atau ulangan, tahfidz, praktek ibadah, kaligrafi, fashion show, pejuang subuh, bazar, cerdas cermat, tanggal 10 sampai dengan 19 Agustus 2025. Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Mubarak, Serang, Cigawir, Garut, dengan ingin nih mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri imtihan ulangan, tahfidz, praktek ibadah, kaligrafi, fashion show, pejuang subuh, bazar, cerdas cermat, santri putra atau putri Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Mubarak menimbang: 1. Bahwa meningkatkan prestasi santri putra atau putri perlu diadakan suatu evaluasi pendidikan. 2. Hasil penilaian pendidikan tersebut perlu diadakan juara sebagai suatu bentuk apresiasi ketekunan santri. 3. Bahwa dirasa perlu mengeluarkan surat keputusan juara-juara menimbang: 1. Hasil musyawarah panitia sekarang dan santri putra dan putri terdahulu sudah merupakan suatu kegiatan yang rutin. 2. Instruksi Saykhuna pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Mubarak menetapkan, memutuskan: 1. Nama santri putra, santri putri di bawah ini sebagai murid yang mempunyai prestasi tinggi. 2. Kepada mereka yang berprestasi tinggi akan diberikan penghargaan juara-juara 1, 2, dan 3. 3. Hadiah berupa cenderamata sebagai penghargaan. 4. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. 5. Nama-nama yang mempunyai prestasi tinggi terlampir sebagai berikut: juara kehadiran, juara kehadiran yang beralamatkan Palestina yang bernama Saudara Rifki Akilah. Selanjutnya, juara kehadiran putri yang beralamatkan Arab Saudi yang bernama Saudari Akila Nur Aziza Hasna. Selanjutnya, juara kehadiran yang beralamatkan Papua Nugini yang bernama Saudara Muhammad Alwi Akbar Madani. Selanjutnya,
juara pejuang subuh, juara pejuang subuh yang beralamatkan Bangladesh yang bernama Saudara Hasbi An-Nasi. Tepuk tangan. Inilah juara-juara kehadiran di tiap-tiap kelas. Mudah-mudahan anjeunna tiasa istiqomah dina ngaosnanya ibu-ibu. Kanggo pembagian hadiah ka Umi. Umi aya Umi. Mana ieu teh nomor conteh? Kanggo informasi ieu teh juara kehadiran teh ninggal neng kila 1 tahun teu eureun ngaos ibu. Bade ukur pilek hungkul wae mah angkat, hujan dordar gelap angkat ieu. Nu kaduana Rifki 2 tahun teu eureun-eureun. Bade malam Jumat malam Kemis insyaallah hadir. Nu katilu ieu M Akbar sami ukur puluh hungkur ngaos insyaallah. Tapi pamitos di infus biasana nyantos we eta mah. Ieu juara-juara insyaallah istiqomah, mudah-mudahan sing saroleh solehah. Foto heula. Foto heula. 1 belahan depan eta tah fotona tah. 1 2 3 cis tah. Hatur nuhun Umi. Sakitu heula penginten kanggo pembagian hadiah. Kanggo salajengna urang buka heula penampilan kreasi imtihan santri dan majelis taklim al mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Acara imtihan kreasi seni santri dan majelis taklim dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.